A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam Balian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syauna Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syirk wa ila hadrati khususan Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawab bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Faqih wa khususan Az-Zailani radhiyallahu anhum wa parallahu dunubahum muslimu Ibrahim bil barakah dan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah ar-Rahmani ari sifatna Allah nama san nikmat ageng di dunia jeung di akhirat ar-Rahimi ari sifatna Allah nama san nikmat ari tunggu al kalamu ari ana juru meh mal kalam ngaran kalam bahasan non bahasan ar kalamu ari ngaran ari bahasan lain bahasan bahasan alal basmalati kana urayan bismillahirrahmanirrahim bismillahi ngariaskeun bismillah emanya sahirun etatos masyhur muntasyirun turotos nyebar jidan pisan nyebar pisan make pisan berarti mun pake pisan berarti bener-bener gitu nyebarna teh pala nutilu maka moal rek nane teh manjangkeun kaula bihi kana uraian bismillah sana saur ya saya teh Syekh Muhammad Atil Hami teh anu nyarahan Nadom Ibnu Yamun nah, kitab Quratul Uyun sok paili teh aya Quratul Ain kitab teh Quratul Uyun masalah rumah tangga Quratul Ain mah masalah ilmu fikih Quratul Ain mah disarana teh ku Sayyidina Abdul Aziz, Fatul Muin, sarang saya Nawi Al-Bantani, Hayatul Zen, gitu kan di sana. Quratul Ain, sama Quratul Uyun. Maka seru lama, saur saya Muhammad Atil Hami, masalah uraian bismillah, cina mau dipanjang-panjang, mau diloba-loba, cina lantaranan, sahirun, muntasirun, jidan, cina itu tos masur. Bener-bener kamastos masur, aneh deh, cina gitu. Karena ngaji, itu aneh teh. Ayo tengah aja mana teh hafaleun kumaha uraian bismillah meureun gitu. Jadi ya kan husnudon alusangka ulama dapat pada apalah cenah bismillah. Mata pala nutilu maka moal manjangkeun kaula bihi kana uraian bismillah. Liana goliba karena sanyanyana ghalibna karena sanya nyanagalin al-fununil ilmiyati karena pirang-pirang pan bangsa ilmu
ta'alukon anu cumantel biha kana urusan hak kana bismillah, ngabahas bismillah. Udah pakai lampu aduh. Walidhalika sarang karena gitu afrodaha mangka mencilkeun mencilkeun teh dipisahkeun mencilkeun hak kana urusan bismillah saha annasu jalma-jalma beta senipi kalawan angkitan cokotannya wal naktasir sareng mesti ngaringkeskeun kaula ala dzikri kana nyarioskeun dikir hadis nyarasan hadis musalsalin anu diruntutkeun anu diruntuykeun pirang-pirang riwayat waridin riwayatna anu datang ya hadis pipadliha dina mertelakeun kautamana bismillah tabarukan karena ngalap barokah biha kana bismillah. Jadi saur Syekh Muhammad Atil Hamid dengaran kitab Quratul Uyun cek tadi masalah bismillah geus loba cenah ngajelaskeun terus nu ngajelaskeun. Nah makana anjeunna moal loba-lobaan nerangkeun bismillah. Dasarna sebagai nerangkeun masalah bismillah ya kita masalah rumah tangga itu. Maseur cenah eta. Tapi ku sabab kitu nyamperin sakedik baris dicarioskeun gitu. Nu diriwayatkeun ku salah saya hadis kautamakeun bismillah dia mah tabarukan we cenah. Naon tabarukan teh? Ngalap barokah paribasaning tabarukan lap barokah naon barokah teh ziyadatu ala khairi fi dunya wal akhirah nambah kahadian ke urusan dunia jeung urusan akhirat maka aya barokah dunia jeung bake barokah akhirat jeung manakiban beda ya ai manakiban menyarioskeun riwayat seperti gaya manakib Syekh Abdul Qadir berarti riwayat Syekh Abdul Qadir timimiti alit dilahirkan terus perjalanan anak neangan ilmu perjalanan sebelum jadi ulama besar teh kumaha model gitu manakib ngaranna gitu manakib nyarioskeun perjalanan jalma nyasut ulama seorang waliullah kumaha-kumahana bisa dicatat ku keluargana atau kuno dikenal naon wae gitu. Itu para wali mun manakib urang mah berarti bakal loba teh gorengna dicatat nipu teh ya. Pernah nipu, pernah dirazia, pernah gitu kan gitu mah gitu lah. Yang lain manakib bari urang mah berenang beda deui gitu. Kalimat manakib mah para wali ya. Aya kan manake mankobah ka ieu mankobah lah sadek macana we eta mimiti mankobah ka hiji naon mankobah ka dua naon mankobah ka turun terus saya gitu itu riwayat Syekh Abdul Qadir disebut manakib Syekh Abdul Qadir gaya di manakib ulama nu sajena ulama ya gitu aya gitu sebut manakib teh nyaritakeun perjalanan kahirupan sosok ulama manakib. Emang tabarukan nyaeta manakib oke bisa dikatakan tabarukan ngalap berkah ku ngarengekeunana riwayat-riwayat para ulama riwayat-riwayat para wali berarti aya kecintaan orang kanu jadi wali aya kecintaan orang kanu jadi tukang saroleh aya kecintaan gitu itu aya berkah ka urang jadi motivasi keur dina ibadah gitu mantak urang mah aya nama resep kene ngarengekeun riwayat-riwayat para ulama ahli soleh atau resep kene ngarengekeun cerita-cerita bohong dina drakor gitu bohong dina drakor mah gitu kan
itu mahnya dah gitu hari hiburan. Tapi kan orang kudu leuwih apal karena riwayat-riwayat para ulama, cerita para ulama, para nabi, para sahabat, para tabiin kumaha perjalanan teh dina ibadah teh kumaha wae gitu. Nah, itu bakal kenging barokah sedangkan itu para sabul barokah kan eta. Jadi motivasi ke urang ningkat ibadah ku ngarenga cerita anak kumaha perjuangan seorang ulama itu ngabelana agama Islam berjuang terus dina akhirnya dina tolabul ilmina sehingga jadi ulama teh kumaha naon kelebihan anak ya sosok ulama teh nepi ka jadi ulama naon ya teh kelebihan anak ya nepi ka jadi waliullah itu kan orang teh motivasi eta kan kabita hayang pegang nah itu keberkahan anak seperti itu jadi gede pisan keberkahan itu jeung moal katipu we deh beda jeung ku film sok katipu we pada bohong tak misti orang karena riwayat-riwayat orang hafal riwayat para ulama riwayat guru-guru yang ngarang kitab ieu kumaha keur ngarangna terus sabaraha bulan sabaraha tahun terus kumaha itu usia sabaraha tahun terus tiasa ngarang kitab perjalanan kehidupan anak itu saya itu tabarukan oke ngalap barokah kan teh ulama gitu. Tabarukan jadi seurnya kasih kasebut tabarukan teh intina mah ngalap barokah seur ya trek jarah ngalap berkah seur gitu ana urang di imah dahar aya barokah di alap barokah na ngalap barokah na peribahasa keberkahan gitu tabarukan mata gitu ya saya ulama saya Muhammad Atil Hamid di Nararaga ngarang nanan nyarahanana kitab Nadom Ibnu Yamun masalah bismillah data sernu arapal cenah tapi di Nararaga ngalap berkah tina bismillah tabarukan biha ngalap berkah tina kalimah bismillah katanya nyanjena mana sakedike lah gitu. Kalawan bismillah panakulu mangka nyarios kaula cenah nakola sohibu nakola tos ngatos ngalihkeun mindahkeun intikal nya takbir intikal nah salat ayat takbir ihram ayat takbir intikal takbir itu sudah pindah-pindah gerakan Restina sujud cengkat Allahu Akbar Allah itu pindah itu takbir pindah katanya intikal tas ngalihkeun mindahkeun sohibu anu ngagaduhan kitab sohibu miftahil palahi anu ngagaduhan kitab miftahul palah anil putuhati tina kitab al putuhat makiyah hadisan kana hiji hadis musalsalan anu ngaruntuy beres ka mereka ngalogat ya ancan beres kan ieu ngalogatan ente tamat kitab saha eta atuh iwan matak tamat balikan deui kudu anu kaliwat eusian deui gitu can kabaca keneh balikan geus kabaca tah emang saeueuh logatan berarti geus kabaca selagi masih kene maca aya kene kudu aya kene logatan mah tuluy ya balikan deui gitu. Pun bae Allah kitab oge. Ayeuna panleungeun boga ganjaran ya teh tapak pulpen teh. Daripada dipakai ngarumus teh pada rubuh. Putuhat makiyah hadisan kana hiji hadis musalsalan anu ngaruntuy bikoli kalawan cariosan kulli min ruwatihi sakur-sakur tina anu ngariwayatkeun billahi kaniwatkeun ya hadis billahi kalawan ngawaskeun Allah adimi anu agung laqad hadasani yakti temenan tahadasane tos nyarioskeun ya hadis kakaula pulanun si anu ila anasin
nabi ka Sayyidina Anas ila Anas bin Malikin nabi ka Sayyidina Anas radhiyallahu mugami karido sallallahu anhu ka Sayyidina Anas wa qala sareng nyarios Sayyidina Anas billahi kana lapad billahil azimi kana lapad billahil azim laqad hadasani bila qad hadasani yakti temenan tos nyarios kana hadis kaula hadasane ka kaula Abu Bakrin Siddiqin nya hadis Abu Bakar Siddiq wa qala sareng nyarios Sayyidina Anas billahil azimi kana lapad billahil azim laqad hadasani yakti teman-teman entos nyarios sana kaula cenah saur Sayyidina Abu Bakar Muhammadi sah Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad Mustafa anu diselir sholat mugi mapan rahmat sallallahu alaihi ka Kangjeng Nabi wasal sareng kasalamatan wa qala sareng ngadauh Kangjeng Nabi billahil azimi kana lapad billahil azim laqad hadasani nyata janantos nyarios hadis ka kaula nyar ka kaula saha Jibril malaikat Jibril qala sareng ngadauh malaikat Jibril billahil azimi kana lapad billahil azim laqad hadasani nyata teman-teman tos nyarios ka kaula Israfilu sama malaikat Israfil bi izati kalawan gagah kagagahan kalawan kagagahan wujudi sareng beres sareng bewujudil nya ayana nya berehan wa karomi baik Karomi baik naon karomi kemuliaan man qara'a nah mulai ayeuna hadisna man qara'a man saning jalma qara'a anu maca ya jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapat bismillahirrahmanirrahim mutasilatan halna ditepungkeun bi Fatihatil kitab sarta surat Fatihah kitab marotan wahidatan kalawan sabalik ishadu kudu nyaksian maraneh kabeh alaya ka aing cenah Gusti Allah ini sanyanya kuring qad gopartu eta nyata ngahampura kuring lahu kaeta jalma qabil tu sareng rek narima kuring minhu eta jalma alhasanati kana kalusan wa najawaztu jeung rek ngahampura kuring anhu eta jalma sayiati kana pirang-pirang kasalahan wala akhriku jeung moal ngaduruk kuring lisanahu kana lisana eta jalma pinari di neraka wa adzabil kiamati sareng moal nyiksa wa adzabi sareng tina siksaan al kiamah pa kiamah salah wa yulaqoni sareng ngades ya jalma ka kuring qoblal anbiya dina sameme pirang-pirang nabi wal auliyai sareng sameme para aulia ajmain ategesna sakabehna nah itu bismillah eta tapi maca bismillah nepi ka surat Fatihah nah udah bismillah teh ka surat Fatihah pan lamun ti awal tadi ya cek tadi kan ieu ulama Syekh Muhammad At-Tilhami cenah lah moal bating nyaritakeun bismillah kusabab naon sahirun muntasirun jidan cenah itu
eta tos masyhur kitunya tos masyhur cenah bener-bener masyhurna masalah bismillah tos pada apalah tos kakoncara ka jana pria jam paling angin-angin gitu eta masalah bismillah keur tadi oge aya kalimat tabarukan biha ngalap barokah tina bismillah maka saeutik we rek dicaritakeun cenah kitu ieu ngalap barokah we ngalap barokah matak anjeunna nyanak tina salah sawios kitab nu dibaca ku anjeunna Miftahil Falah cenah kitu nya kitu kitab Miftahil Falah nyata aya salesa hadis dina riwayat bilahil adim nah Allah itu maha agung eta saur dina eta keterangan laqad hadasani tos nyariosna ka kaula Gusti tos nyarios ka kaula saha ieu jalma ila nasi teka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu terus deui nyarioskeun masalah bilahil adim kam utamaan eta ti saha ti Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngadangu ti saha ti Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul ti saha Kangjeng Rasul ti malaikat Jibril ti saha malaikat Jibril ti Israfil bijatil wujudil karamati kitunya dina masalah kamuliaan anak kagagahan kamuliaan anak Gusti Allah nyarioskeun nah kakara ieu eusina man qara'a bismillahi man saning jalma saha wae jalma nah meureun didasarkeun ku kaimanan ieu mah jalma di dieu teh nya aya nu kafir mah teurak kitu nu kafir mah ieu mah nu iman saha wae jalma nu iman man qara'a bismillahirrahmanirrahim mutasilatan bi fathil kitabi maratan wahidatan saha jalma anu maca bismillahirrahmanirrahim mutasilatan halna ditepungkeun dihijikeun bi fathihatil kitab jeung surat Fatihah sabalikan gitu sabalikan dina kemas surat Fatihah we ente nama bismillah nabika walau dolin itu jeung Fatihah sabalik ieu mah tong kalau baloba lah sabalik we urang lillahi ta'ala tah kumaha tah kaunggulanana kautamanana sareng Gusti Allah ishadu alaya inni qad ghafartu lahu ishadu cenah sareng Allah ya malaikat seueur bareng katanya ishadu kudu nyaksian maraneh kabeh cenah maraneh teh naon ishadu kudu nyaraksian maraneh kabeh cenah alaya ka uing nya itunya saur Gusti Allah ka malaikat itu tina perkara masalah maca bismillah atau maca surat Fatihah kudu nyaksian aranjeun kabeh cenah nyaksian uing ya nyaksian kuring ya ini qad ghafartu lahu kuring cenah sanyak ini sanyana kuring qad ghafartu eta nyata bakal ngahampura kuring lahu kajalma eta bakal nan lahu nya itu jalma nyan matnu mana teh jalma anu maca bismillah jeung surat Fatihah maca surat Fatihah we lah eta dan teu dipisahnya sebab eta bismillah teh kalau masukkeun surat Al-Fatihah bakal dihampura maca Fatihah teh wa qabiltu minal hasanati jeung kuring teh bakal narima karena segala rupa kahadeanana eta jalma nu maca surat Fatihah gitu bakal narima cenah eta jadi kahadean saeuletikna kahadean bakal ditarima ku Gusti Allah keur jalma anu maca surat Fatihah gitu bakal menang panghampura kahadeanana ditarima wa najawaztu
sareng rek ngahampura aing anhu sayati tina sagala rupa kagorenganana. Itu Fatihah, itu sabalik. Maca Fatihah sabalik. Maca surat Fatihah sakali. Wal akhriku jeung moal ngaduruk lisanuhu pinar letahna moal seueun moal neurak non seunaraka moal neurak kana letahna jalma anu maca surat Al-Fatihah. Sok sanajan eta maca surat Al-Fatihah sabalik. Ngan tadi teh dasarna kalimat man qara'a manna ieu mana saja manu iman. Iman kan hukum tah eta. Nah cenah urang mah maca Fatihah teh menang tapi anggar we kaduru ku neraka meureun iman teh urang salila di duniana. Gitu. Da iman meureun kakarek iman rarasan urang teh jeung elmuna iman oge. Da teh apa? Tah mata kudu ngaji teh meh apal iman teh nu kumaha. Pancek diri gitu. Sajalma nu maca bismillah sabalik jeung surat Fatihah jeung Fatihah kitab jangan waladolin lah maca surat Fatihah we kitab jeung waladolin sabalik ku Allah rek dihampura dosana kahadeanana rek ditarima tina sagala rupa kasalahan-kasalahan lagi dihampura dibebaskeun gitu. Jeung tina wala akhrikul lisanahu pinar jeung moal ngaduruk cenah lisana moal kaduruk eta lisana jalma maca bismillah atau maca surat Fatihah pinar dina neraka moal keuna seueur neraka ge moal daekeun gitu wa adzabil kiamati sareng tina siksa dina poe kiamat moal keuna ku siksaan poe kiamah wa yulqani sareng ngadas ya jalma asupna ieu jalma ngadeheusna penakna sareng Gusti Allah qoblal anbiya dina memeh para nabi wal aulia jeung samemeh para wali ajmain teh sakabeh bakal panggeulana asupna ge penak sareng Gustina ge pangpayuna gitu di akhirat teh ku maca bismillah jeung maca Fatihah we gitu maca Fatihah. Apakah urang bisa ngan meureun anu dipermasalahkeun mana ieu kaimananana ieu kan tadi sajalma anu maca bismillah jeung Fatihah sabalik maka ku Allah dihampura dosana kasayana ditarima kajahatanana dihanguskeun lisana moal keuna ku seueur neraka jeung moal aya siksa dina poe kiamat sarta bakal pangheulana penakna sareng Gusti eta ngan kalimat mana ieu saha jalma dirinya teh anu eta tinggal keimanana urang kumaha gitu da sabab di urang iman teh kaja sakapeung ayaan sakapeung eueuh. Kumaha ciri aya listrik nu aya setruman kumaha kurung katempo teh setrum teu setrum rupana kumaha kitu tapi katempo ana aya setruman teh itu bohlang kurung gitu coba kumaha daek gitu bukti kayak nah keimanan jadi orang aya bukti teka tempo iman mah ada di jero tapi aya bukti ku aya naon ku aya pagawean urang mode salatna mode ngajina mode nu sejena gitu ngalaksanakeun parentah Gusti ngalaksanakeun parentah Rasulullah nah itu berarti aya iman gitu mata disebut sakapeung urang ayaan sakapeung eueuhan teh sakapeung turun sakapeung naik buktina urang dina pagawean keur daek-daek keur munggu tahu pun jadi masalah. Da ieu mah anu bakal teuteraku seueur neraka jeung bakal ayeuna salamatina siksaan poe kiamat sarta diasupkeun pangheulana kana ketemu Allah atau ka surga itu keur jalma nu iman. Kualatan naon? Maca bismillah jeung Fatihah. Jadi dasarna mah keimanan, dasarna mah. Ayo orang kafir mana jan 1000 kali ge moal pangaruhna naon? Gitu. Mulai pengaruh gitu kieu keur jalma-jalma kafir da eta. Urang rajin. Urang mah tong ngaharepkeun tong waka loba ting pengharapan hayangna
itu iya nu penting mah ngamalkeun anak weh. Dan setiap perkara di pada panita ngalaksanakeun panita berarti nu nitah teh bakal mere buruk gitu weh. Tong maka ngarep-ngarep buruk. Urang ayeuna wiridan jeung salat hayang menangkeun surga apalah ya salat urang pikeun nebus surga nu sakitu mahalna. Gitu. Salat urang teh apa sebenarnya jeung ilmuna. Gitu. Penting mah urang mah tadi teh li ibarat li hormatil waktinya salat ngahormat waktuna urang migawe pokokna mah masalah nilai gitu ya kan urusan Gusti Allah penting urang migawe sesuai kemampuan sesuai keapikan urang sesuai ilmu dina diri urang gitu eta tina berkah bismillah jeung surat Fatihah wa qala nadimu sareng nyarios Nadim Syekh Nadim rahimahullah muga ngarahmatan ka Syekh Nadim saleh Gusti Allah. Sana dimaksud Syekh Nadim. Anu dimaksud Syekh Nadim teh nyata Ibnu Yamun. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetap kagungan Gusti Allah ala dawami ya nanatepan salilana saya teh ya nampak suaranya jelas teh lain gitu Kapali dia mah saya. Iya. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tetap kagungan Gusti Allah bikin Gusti Allahnya ala dawami halna tetap salilana salawasna puji ka Allah mah beda jeung urang sakapeungan kapeung gitu pajarkeun teh ora ge mati nu belang summa sholatuhu maka hari-hari rahmat mangka kari-kari ari rahmat Allah ma'asalami sarta salam ala imami rasuli eta mugia tetep menepikeun ka para rasul wal anbiya'i jeung pimpinan nabi jadi pamimpin Kangjeng Rasul pamimpin sadaya nabi Sayyidul Anbiya pamimpin sadayana Rasul Sayyidul Mursalin pamimpin sadayana makhluk Sayyidul Makhlukoti itu pamimpin sadayana itu ya Kangjeng Nabi itu apakah Kangjeng Nabi beunghar? Beunghar buktina sebagian riwayat nyarioskeun nikahna Kangjeng Nabi mas kawin teh 25 onta cenah harga onta hiji sabaraha apa teh mun apal berarti benar onta eta heh keur lengoh daek usahana nepi ka boga duit teh sanes teh orang tua sanes teh dulur saya teh hasil dagang sareng Abu Thalib tina lengoh teh dididik dagang itu ieu tuturkeun daek nepi karek nikah ka Siti Khadijah nikah mas kawin lagi luar biasa gitu hasil kerja keras dirina matak jadi pamimpin lain ku ayana beungharna tapi ku ayana kejujuranana gitu mimpin sadayana makhluk mimpin sadaya nabi mimpin sadayana rasul gitu saya matak aya gelar Sayyidul Mursalin Sayyidul Anbiya sadaya makhluk gelar Sayyidul Makhlukati Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad wal ali sareng keluargana Kangjeng Nabi nya wal abna'i sareng ka putra-putrana Kangjeng Nabi qala parantos nyarios saha ulama
para ulama rahimahum muga ngaromatan ka itu para ulama sa'allahu Gusti Allah taala halna malur Allah. Terus tahabu disunatkeun al bada'atu naon al bada'atu ngamimitianana bilhamdi kalawan muji ka Allah. Likuli masanipin pikeun sakur-sakur anu nyatet kitab anu ngarang kitab wal mudarisin sareng kanu ngajarkeun ilmu wa khatibin sareng kanu khutbah wa khatibin sareng kanu ngalambar nikah. Ini masalah perkawinan khutbah nikah. Wa mutajawajin sareng kanu rek kawin. Wa kana sana sareng aya naon asana ngalem alaloi ka Gusti Allah taala ka hidayatin eta saperti kenuduhkeunana al mustasfi'i ka jalma anu menta tulung qoblal mas'alati dina samemeh nyumponkeun samemeh nyuhunkeunana ya menta tulung rojaan karena ngarap-ngarap mayang syafi'ah karena yen ngalap syafaat ya jalma bidalika kan itu fi qadain dina madkur dalikan madkur sareskeun tadi nu luhur gitu fi qadain dina nyomponana hajatin pangabutuhna jalma. Jadi masalah bismillah suruh lama cenah terus tahabul badau sunat mimitina baca bismillah edan maca alhamdulillah ngalem erek nanaon teh diheulakeun teh pangalem heula gitu. Khusus kaki musonif alhamdulillah heula bismillah alhamdulillah gitu nya dibahas anu ngadaras eta muji heula anu khutbah alhamdulillah anu khutbah nikah sarua anu rek kawin. Jadi dina pada kalimat bismillah eta ngalem alalohi ka Gusti Allah gitu. Rupa ngalem nanaon ge memeh teh ngalem heula memeh nanaon teh ayeuna hayang menang pitunjuk urang ka jalma kieu we heula. Misalkan andi teh keur beunghar loba duit di alam ku agung kasep bager da murudul si pesakna teh ting murudul ku geusik ting kunaon jadi ngalem heula di utang ulah waka cik nih minta wudud lah nah teu saha maneh cenah meureun gitu tapi mun ngalem heula mah bager soleh lawan-lawan urang teh neke nyebut bager nyebut soleh teh neke ngan hanya kalna we cenah meureun teu make hanya kal teh ngecapkeun bager teh yakin bakal hanya kal teh kana goreng gitu na teh mun mimiten dasar ieu teh budak teh bager itu ya ngan hanya kal otomatis bakal sabalikna kalimatnya tentang kudu dicaritakeun tah. Nah, jadi diheulakeun aturan suruh lama diheulakeun ngalem. Nyanjung heula ka Gusti Allah gitu. Ya Allah anu berehan, ya Allah nu maha mika welas maha mika asid. Mental. Naon? Sok bukakeun awewe anu supaya bager ka abdi gitu. Gitu. Terus ngalem heula ka Gusti. Tah, gitu. Menta petunjuk ka Gusti. Ngalem heula teu ujug-ujug Gusti abdi nyungkeun petunjuk. Nah, ujug-ujug menta. Ngalem heula. Mata dina doa sok ngalem heula. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin gitu nya. Ngalem heula ka Gusti. Tah engke aya pamenta eusina gitu. Da urang mun aya jalma nu menta jeung anu ngoloh heula ngalem heula we kumaha? Ujug-ujug menta nah sama nih cenah baru ai kita mah ujug-ujug ngadeukeutan nggak iya naon ka urang teh nyanjung muji kumaha itu ya cik lah 100.000 gitu nya jadi ngalem heula nah pamaksudna naon teh ngalem heula disunatkeun cenah eta tata cara eta teh gitu nya da ujug-ujug kana pamaksudan teu eta nya ya teman-teman masalah hidayah al mustasfi'i katanya
kajalma anu menta tulung gitu nya. Urang rek menta tulung kajalma ya qabla masalati dina sameme nyuhunkeunana pamenta tulung urang rajaa ngarepkeun kan ngarep-ngarep gitu nya. Ka Allah ge sami. Kajalma sami urang aya pangabutuh kajalma entong ujug-ujug langsung cik tulungan lah 100 mah. Tapi ngalam heula ngobrol heula kakaler kakidu ka mana itu ya ngalem heula dibungahkeun heula itu ya lawan-lawan cepluk gitu sami ka Gusti Allah tah seru lama gitu terus tahabu cenah eta sunat eta teh kikituan teh gitu. Jadi bade nanaon ka papada jalma teh gitu sunat modenya mode contoh dina doa urang kan disunatkeun ngatos alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin menta ka Allah ge ku ngalem heula gitu ngalem heula ka Allah alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan yu'abbin namaka majid ya rabbana lakal hamdu kama yambagil wajhikal karim ngalem eta teh pangalem teh lawan-lawan teh nyuhunkeun gitu tata carana teh gitu boh ka jalma sami aya pamenta ka jalma teh kumaha we muji heula nyanjung heula ngalem heula lawan-lawan cik lah 1000 gitu gitu cek ulama gitu tah urang teh di mana pamaksudan teh lamun menta tulung teh kitu nya menta naon ka saha we bangabageran heula aya syafi'a bidzalika fi qadail hajati eta kana ngalemna eta supaya naon ngalap ditulung jalma supaya ditulungan supaya ka Allah supaya ditulungan ku Gusti Allah gitu biqadail hajati dina nyomponana pangabutuh urang coba lamun ujug-ujug menta bau genteu ujug-ujug menta gitu kan beda jeung anu dohiriah kacilakaanana Ki Ahmad ngajuralit di jalan tulung-tulungan da katempo butuh pitulung pasti ribut gitu. Tapi lo orang hayang udud ujug benta udud gitu dah meureun pada saha ieu bau gente gitu pan tapi lamun pangalem heula mah najan teu bau ge ngalem heula ngobrol gitu ka dieu itu ieu gitu nya ngobrol gitu lawan-lawan dah mangga nyesep cenah beureuh gitu eta intina merokok gitu nah gitu jadi disunatkeun cenah eta teh kikituan teh gitu pangalem heula teh. Jadi mana pamaksudan teh Allah heula lah gitu nya. Tentang non mun bahasa kolot mah non malapah gedang. Nyanjung heula, ngarayu heula gitu. Eta sunat eta teh. Kikituan teh. Ya, ka Gusti Allah, sami ka Gusti Allah komo. Butuh pitulung Allah, butuh segala rupa urang loba pangabutuh ka Gusti. Gitu. Minta pitulung ku hati orang teh ka Gusti setiap saat, setiap langkah, setiap perkara hirupkeun hati urang minta bimbingan ka Gusti Allah dina laku hirup ieu teh. Urang teu bisa kan urang teu daya teu upaya. Wa jumlatul hamdu sareng jumlah alhamdulillah wa jumlatul hamdulillah jangan ada jumlah sareng jumlah alhamdulillah hobariyatun eta kasubkeun jumlah hobariyah labdon insayatul makna maknaha ari hartina alhamdulillah ya rek ieu kan alhamdulillah tadi bismillah mah teu pati loba lantaran cek ulama cenah Syekh Muhammad Atilhami nyarioskeun moal lobati nyarikeun bismillah cenah dina ieu kitab sabageus kamasur bismillah mah rek saeutik we tabarukan we ieu mah nyaritakeun bismillah teh ngalah berkah tina bismillah nyata nu tadi teh sing saja manu maca bismillah jeung Fatihatil kitab ditaca surat Fatihah maka ku Allah bakal menang pangampura jeung letana moal teurak useuna neraka jeung panggeulana asup ka surga geus cenah kitu nu tadi entos tadi bismillah eta ayeuna alhamdulillah nyaritakeun masalah alhamdulillah maknaha ari mana artina alhamdulillah asanau eta ngalem alallahi ka Gusti Allah taala halna malur urang ngucapkeun alhamdulillah teh pangalem
muji gitunya, nyanjung gitu, muji ini bager gitu kan, jalma di gitu-gitu nya jalma koret nong kurang di deketan di berehan soalnya dipuji lawan taruh pas bungkus udun lawan itu kayaknya di pujian itu udah sadayana dasarna kadinya di alam heula nu kumaha oge di Allah dirayu itu ya untuk langsung gitu ke ya. Nah itu matak dina kalimat alhamdulillah teh pangalem ka Gusti Allah al jamilil etaan Gusti Allah kalawan sae alih tiarin anu bangsa pamilih ala jihadil tadimi halna tetep kana jihad ngagungkeun watab zili sareng ngamulyakeun ta kalimat alhamdulillah anu sok dibaca kurang alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah we hungkul alhamdulillah tah eta teh ngalem ka Gusti Allah nyanjungna ka Gusti Allah anu sae anu sampurna segala rupana gitu nya daya kakurangan terus pangalem eta teh maka kan diantaranya syukur lisan itu ngucapkeun alhamdulillah sur Gusti Allah sing saja nu jenis syukur bakal naon tambah-tambah nih nikmat emang gitu ayeuna jeung jalma ge kitu ya gue ayeuna urang tadi bere ya ku Andi dibere di alam we kira-kira mere deui mah mere deui ari bogaeun mah eta bogaeun yang mere naon cenah marana gitu di alam we bakal mere deui mata cek Allah gitu kan saja manu syukur karena nikmat kami maka kami bakal nambahan gitu kan itu jalma ge sami jalma ge dalam bager ya andi teh ningan mana cek batur kieu-kieu teh geuningan bager ya kita kan kita barasa oleh coba lawan begitu dibere wah naon nih sautik mere teh cik atuh kumaha najis kur mere deui cik teh itu tanda dikatakan syukur teh gitu syukur teh ya ada wa in tadana dananya gitu lain syakartum lazidanakum wala in kafatum inna adabi lasadi teh gitu di mana di alam ka Allah terus masya di alam kurang pasti nih gitu namahan di jangan mikir gitu mere ka urang di bagerannya di alam da bakal mere deui teh coba lawan mereka urang sakali terus saya dijejelet mere deui moal dina pada ingkar teh ya gitu eta sami syukuran teh gitu syukuran pangalem eta badak di dia oke eta dina raraga ngalem ka Gusti Allah eta bager nu berehan eta qala parantos nyarios Al-Qurtubi saha Imam Qurtubi yuk ala qaulihi natapan kana jalan kana ucapannya cariosan kana ngajelaskeun nana qaulihi dawan Kangjeng Nabi alaihi tetep Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng kasalamatan alhamdulillah ari makna lapan alhamdulillah ya, makna alhamdulillah tamlau eta naon teh minuhan al mizana kana timbangan urang ngucapkeun alhamdulillah timbangan kehadiran urang teh bakal katambahan ku eta 88 nu sok dibaca ku urang diantara alhamdulillah beda jeung ucapan-ucapan anu jorok ngurangan timbangan eta beratna timbangan kanu kenca bener tadi mana-mana urang ngucapkeun alhamdulillah atau mujina ka Gusti Allah atau ngalemna ka Gusti Allah maka ku ngalemna eta ka Gusti Allah bakal nambah-nambah berat timbangan urang anu katuhu gitu al mizana kana timbangan nambahan minuan gitu.
Alhamdu ari makna lapad alhamdu asanau eta ngalem alal mahmudi kanu dipuji bima kana perkara lahu anu tetep kana eta nu dipuji min sifatil kamali tina pirang-pirang sifat kasampurnaan. Ngalem kanu sampurna, muji kanu sampurna, itu pangalem muji itu. Paman hamidallah maka saning jalma hamida anu muji ieu jalma Allah ka Gusti Allah taala halna Allah mustahdiron halna ngahadirkeun makna alhamdulillah kana makna alhamdulillah imtalaa maka jadi minuhan mizanuhu kana timbangan amalna eta jalma minal hasanati tina pirang-pirang kehalusan. Ijaet ngucapkeun alhamdulillah bari dina hatena ngahadirkeun mustahdiron halna ngahadirkeun makna alhamdulillah kana makna muji ngahadirkeun non ngahadirkeun hate urang ngucapkeun alhamdulillah dina hate sejang ngalem ka Gusti Allah, nyanjungna ka Gusti Allah, ngolona ka Gusti Allah, ngahadirkeun mana alhamdulillah. Tah eta ucapan-ucapan urang ngucapkeun alhamdulillah eta dibarengan ngahadirkeun ngalemna hate ka Gusti Allah eta bakal jadi pangbeberat timbangan kahadean minal hasanatina kahadean gitu. Entong lisan hungkul berarti kudu ngahadirkeun hate urang. Cara macana teh kitu maca alhamdulillah teh. Alhamdulillahirabbil alamin teh hatena teh ngahadirkeun ngalemna ka Gusti Allah. Gitu. Wah, urang kudu ngucapkeun alhamdulillah saurang sangsara we. Atuh minimal sok dicarioskeun, minimal urang ngucapkeun alhamdulillah masih kena bisa ngicep lah. Da mana saya ngucapkeun bismillah teh alhamdulillah teh nya. Komo nepi ka boga rasa teh dijadikeun monyet ki urang. Kumaha mun Allah dijadikan monyet atau dijadikan ayam negeri 40 poe kunci eta gitu. Belum ku andi itu. Eta urang kudu loba bersyukur. Ya, loba bersyukur masih kena bisa ngahirup hawa-hawa dunia, bisa orang bisa ningali, bisa ngucapkeun, bisa ngareunge, bisa ngarasakeun. Ari nyeri huntu cenah aya kumaha alhamdulillah masih bisa ngarasakeun nyeri huntu. Coba lamun teu bisa ngarasa nyeri huntu rek kumaha? Maot teh meureun teu boga teu bisa ngarasakeun mah. Aya keneh rasa sakitu teh. Lamun hirup eueuh rasa kumaha? Paeh bereueuh rasaan mah. Gitu. Nah, alhamdulillah masih keneh bisa ngarasakeun nyeri huntu. Nah. Eta bakal jadi pangbeberat timbangan kahadean. Wa mana sareng ari hartina laukanat lamun aya eta ka manusa. Lamun aya kaalusan ya jalma. Lamun aya kaalusan asa malan eta pirang-pirang jisim malatu. Jisim tangtu minuhan ieu kaalusan. Kumaca bismillah maca alhamdulillah bari ngalem ka Gusti Allah mana dina hatena teh hadir hartina naon anu cek tadi bakal minuan kana timbangan anu katu kahadean dina harti bakal minuhan kahadean diri urang di hadapan Allah ku alhamdulillah. Wal kalamu jeung ari bahasan alhamdu kana lapad alhamdulillah aidon deui kasirun eta loba sahirun turu maskur loba cenah penjelasan makna alhamdulillah teh jeung masyhur cenah eta alhamdulillah sok loba dicarita gitu sahirun etanya kasirun eta loba sahirun turu maskur pala nutilu maka moal manjangkeun kaula bihi kana ngabahas alhamdulillah. Saur Syekh Muhammad Atilhami dina raraga nyarahanana ngajelaskeun Nadom Ibnu Yamun
Dina bismillah moal loba teuing da loba cenah nu ngajelaskeun bismillah nya kitu dia dina alhamdulillah moal loba teuing pala nu tilu moal manjang teuing kaula moal manjangkeun bihi kana bahasan alhamdulillah cenah kita loba cenah sahirun masyhur loba anu nyarita-nyarita cenah wal nadzkuru sareng yakti rek nutur kaula badul hadisi kana sapalihna perang-perang hadis alwaridati anu kawarid anu aya pipadilatin kana kautamana lapad alhamdulillah cenah ieu merek nyaritakeun saeutik we tina kautamaan lapad alhamdulillah tina kautamaan maca alhamdulillah cenah saeutik we rek nyaritakeun lagi panakulu maka nyarios kaula akhraja tos ngaluarkeun sa al hakimu Imam Hakim wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi an Jabiri katampi ti Sayyidina Jabir radhiyallahu muga mekari dosa Allah Gusti Allah anhu ka Syekh Jabir Sayyidina Jabir Imam Hakim sareng Imam Baihaqi nampi hiji hadis ti Sayyidina Jabir Qala atas nyarios sene Jabir qala atas nyarios atas ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an amallaha ma henteu pati-pati maparinani maca Gusti Allah ala abdi ka hiji abdi mina nikmatin tina hiji nikmat pakola maka teras nyarios ya si abdi alhamdulillah karena lapad alhamdulillah ieu jalma teh menang kanikmatan aya karasa nikmat bijil kesang teh nya alhamdulillah sok kitu ningnya urangnya alhamdulillah gitu tah ila ada angin nekanan sok raha nekanan dia diserakan aya nyukuranana nikmat alhamdulillahirabbil alamin kitanya sok kene kan kasagena kita pain kala maka lamun nyarios si jalma ya si abdi kana lapan alhamdulillah saniatan kana dua kalina jadadallahu lahu sawaban maka nganyar-nganyar Gusti Allah ka eta jalma sawaban kana ganjaran dua kali alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah itu ganjaran itu dianyarkeun didatangkeun deui gitu ganjaran ditikal-tikal ganjaran teh Gusti Allah teh hiji ge sakitu ageungna ganjaran maca alhamdulillah teh komo dua kali sawaban cenah ganjaran tikal-tikal jadadan gitu maka nganyarkeun nganyar datang deui ganjaran datang deui jadi setiap maca alhamdulillah pasti datang ganjaran pain kolaha maka lamun nyarios ya jalma kana lapad alhamdulillah salisan kana 3 kali goparo maka ngahampura Gusti Allah lahu ka eta jalma dunubahu kana pirang-pirang dosa-dosana eta jalma 3 kali alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah tah dihampura dosa Gusti Allah teh gitu najan teh nyaritakeun Gusti hampura dosa abdi najan teh nyarita kitu ku ngalem Ijaid benci pisan kaki Ahmad amat ki Jaid teh kaki Ahmad eta ki Ahmad teh ngan ngalem kaki Jaid teh bager ki Ahmad terus kaki Jaid ngalem kira-kira eta ki Jaid eta kaki Ahmad aya satuluina amak moal najan ki Jaid teh nyarita kasih Ahmad najan si Ahmad teh nyarita menta hampura oge ku aya bager eta geus dihampura manten ku ija oke jelantan ku bageurna eta ku ngalem wae eta muji wae eta nya kitu oke urang ka Gusti Allah najan urang teh acong-acongan Gusti yang pahampura dosa-dosa abdi ya gitu najan teu loba nyarita kitu tapi urang loba muji na ka Gusti suatu tanda eta menta pangampur hampur sadela langsung ku Allah dihampura ku aya lobana muji teh urang gitu
3 kali tah. Mun kahiji mah ganjaranana ditambah-tambah, lamun 3 kali mah menang pangamura ti Gusti Allah. 3 kali maca alhamdulillah. Wa ahroja adailamiu wallahu a'lam bishawab.